Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mahsus bi jazilil busyra wa ala alihi wa sahbihi adz-dzakirina Allah katsira bisirri wal jahra, amma ba'du. Nudipi hormat panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Masjid Baitul Mukminin, tahila para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, keamanan, sareng sadayana dulur-dulur, bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh anom, oge murang kali hormatan pribados, mugia sadayana terhormat di sisi Allah Ta'ala. Acara urang langsung buka ku maos hadiah Fatihah, dilajengkeun maos sholawat wa barik. Mubade ngadaramal cai doa, tutup caina di barokah. Kapanitia korasi nu karosong, perido anu karosong tuh alih-alihkeun ka dieu, bantuan jang bantuan. Karunya tuh eta sebagian ngararadeg. Aya keneh teu katinggal tuh kosong. Dipayun tuh eta ieu 2 kosong. Sok dibantos. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah Fatihah mugia didugikeun ganjaranana ka arwahna para nabi, para rasul, khususna Kangjeng Nabi besar Muhammad, kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, dugi ka arwahna karuhun urang sadayana, khususna karuhun aya di kampung Tenjolaya. Al-Fatihah. Bismillah. Sholawat wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amin. Angkat pandangan. Allahumma bihaqqi salawatika wassalamika wa barakatika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ij'alna ya Allah minal ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Panitia tak milarian di kursi karunya jemaah. Saya ayah kursi sahawe bawa ke dia. Saya di sekolah-sekolah SD saya. Sok, kuat terus. Pami ieu kursi kapengker aya amparan tuh. Sok amparan gitu we. Ibu-ibu nu dina kursi mundur. Karunya sok cepat-cepat bergerak. Cana kursina. Anu ngaradeg di payun dina amparan, sok amparanna mah. Ayo mana panitia bergerak. Karunya. Sok we ke. Sok. Terpal nu tadi di 8 biasa sok bari sonta geuning aya sok naon amparkeun aya ka dieu lah. Sok bari sholawatan salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi urang sadayana kangjeng Nabi anu mulia Muhammad janganana Arab Quraisy ya barsana. Semua salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ramana Sayyid Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah. Ya semua salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rabiul Awwal bulana tanggal ke-12
mundur.
berkah sholawat anu umurna pondok dipanjangkeun ku Gusti Allah. Yang sakit-sakitan jadi sehat sempurna. Anu usahana bangkrut jadi bangkit kembali. Nucan boga imah jadi barokah imah. Bisa angkat ka Mekah. Salaki ece pamajikana bertambah. Lalaki pada amin moal. So, ayeuna urang ngaji singkat, padat, semoga bermanfaat. Bare dawai ngomong apa? Oh, tinggal ka dia. Aya hiji hadis Nabi anu dikaluarkeun ku ahli hadis Indonesia. Namina Profesor Dr. Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu an selaku muassis pendiri pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur. Kieu dawuhanna. Qala Rasulullah. Sing tadi kula peda kahujanan atuh teh. Tetap semangat walaupun geus hujan. Qala Rasulullah. Salah satun. Cicing. Yadkhulunal jannata bigoiri hisabin. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang akan memasuki surga tanpa hisab, memasuki surga tanpa proses, tanpa diinterogasi, boga tiket spesial masuk surga tanpa proses. Jawab atuh. Allah urusan jeung amin, Allah situ amin wae atuh. Jawabanna teh alhamdulillah. Amin wae geurna naon teh. Amin mah kieu ieu hujan teh sing hujan rahmat. Anu can nikah cepet nikah. Biaya ustad kasep-kasep umur geus 32 can nikah wae. Doakeun sing cepet ketemu dengan jodoh yang pasti. Beraskeun mana nu tilu teh salimul apib. Hiji rajulun aktsaro minas sholati wassalami alayya. Satu adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat dan salam kepadaku. Jadi kahiji naon? Jalmi anu nyeueurkeun maos sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi engke ka surgana tanpa proses. Ajib tidak? Ajib. Batur mandi BAP heula. Wah lila. Diinterogasi bah. Ieu mah jol bulu-bulu sejalur khusus mun dina kereta mah kereta api wush. Kereta api cepat. Kamari abdi di Jakarta uwi umroh, uwi ke Bandung lewat Padalarang. Jakarta Padalarang cuma 29 menit. Jadi jalur nawan khusus, jalur cepat. Ajib tidak? Ajib tidak? Coba iya lalaki parinah ka dia kana panggung. Lalaki pindah ke panggung. Cepat. Kasihan ku awewe. Awewe hungkul lalaki di dia. Sok. Sadayana kada panggih ke kosong. Teras. Sok duduk. Ira nggak boleh gitu. Ira duduk. Sok
Febri duduk, Santi nggak boleh gitu duduk. So, nah gitu. Hari ini maju ke depan. Teraskan. Jawab, teraskan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. So fokus deh kalian ngajina, Cap. Pak Haji itu jam 5 ke datos Rengseh aya acara di Caringin Bandung pada maghrib. Matak sinyaan fokus perhatian tong loba culang. Nyari ka dia. Sholawat lamun terus-terusan dibaca secara istiqomah anu kalakuanana goreng patut lila-lila kalakuana bisa janten sae. Geus amin deui wae nya. Alhamdulillah. Anu tadi naririwit teu urun unggal poe sholawat dibaca, ririwitna bisa hilang diganti dengan kesehatan yang sempurna. Tuh hal itu tuh kosong. Hal itu kosong. Tuh jangan dijadi. Yani geser, yani ke tukang, atuh ke halaman jalan sekolah wae itu. Jadi kan jarak wae itu. Ya. Terus gendeng kami teh. Yang tadi akhlaknya tidak oke, ku terus-terusan sholawat, akhlaknya bisa jadi oke. Hebat tidak? Jeung meme ibadah orang diterima ku Gusti Allah, ibadah orang teh bakal dipariksa heula. Bakal dinaon? 5 pamariksaan. Geus biji? Ingat-ingat ya. Siska duduk, Siska nggak boleh gitu. Siska duduk aja di kursi. Duduk di kursi. Tuh namanya itu terus. Nah keluar sini oke. Dah. Terus ke. Balik kadi. Meme ibadah orang diterima ku Gusti. Ibadah orang teh bakal dinaon? Dipariksa. Lamun pilema Pak RW mana Pak RW? Mun pilema disensor heula. Jadi ibadah urang teh dinaon? Disensor heula ku Gusti Allah teh melalui malaikat. Nah, aya seberiti sensoranna aya 5. Seberiti? Hiji sensor niat. Hiji naon? 2 sensor ilmu. 2 sensor naon? 3 sensor keikhlasan. 4 sensor kebersihan hati. 5 sensor kesabaran. Jadi 5. Lamun 5 ia diperiksa lulus sensor, lulus pemeriksaan, berarti ibadah orang diterima ku Gusti Allah. Seberapa sensorna? Hiji naon? Jadi lamun hayang lulus sensor, ibadah teh niatna kudu karena Allah. Tanya ngomong ya salimul apib, nepi kaina can bisa karena Allah teh. Anger we sok hayang katingali wae ku batur. Hayang katingali ku jelema kitu. 2 ilmu. Ditingali ilmu salimul apib cek batur we ajengan. Cek batur we kiai mau balik da ilmu nama 0 besar balilu keneh muslimin. 3 salimul apib jauh pisan tina ikhlas can bisa. Ari ikhlas teh kudu jiga sapi diperes susuna kana wadah can kaasupan stroberi, can keasupan
coklat masih kena mulus setina naon tina susu sapi teh ngaranna teh ikhlas teh kitu teu kacampuran ria teu kacampuran naon hese hayang kitu teh anger we sok hayang we katingali ku batu kaopat naon kebersihan hate ya salibul apip jika nawe kopeana bodas dah hate nama masih kena kotor dan busuk matak nu kieu patut jelas hese rek lulus sensor nu kalima sabar hese sabar teh paling ge maksakeun nyabar-nyabar maneh sabar asli mah hese tak nu kieu patut mah jelas ibadahna mun ningali nu lima ieu moal lulus sensor mungkin patut bagus we mah tinarakaeun ngan aya kecuali aya istisna ya pengecualian kecuali maca sholawat maka jeung teuing niatna can karena Allah ilmuna eueuhan ikhlasna eueuh hatena kotor can aya sabar angar sholawat mah teu make 50-50 antara diterima jeung teu 100% pasti diterima. Sok jawab atuh. Amin wae atuh amin. Sok bareng saudara. Matak Pak RW teu aya amalan nu paling bagus Pak Kadus kecuali maca sholawat. Keur urang anu niatna can bisa karena Allah ilmuna saeutik hatena kotor ikhlasna jauh sabar eueuh geus we sholawat maka jeung niat can karena Allah ilmu eueuhan hate kotor teu ikhlas can sabar anggar we ditarima tak abdi mah ti baheula karasep teh sholawat daru masa akhlak goreng patut ilmu eueuhan geus sholawat geder ajib tidak sholawat ajib tidak deui ye awewe da bisa loba awewe nu ngaji teh ye awewe nu solehah teh sok bareng anu tara eureun hanca wiridan jadi nu solehah mah awet teh boga hanca wiridan dina leungeunna teh tara lesot tina tasbih tah awe soleh mah kieu we ka mana-mana teh wiridna tara bocor umal poe nu paling babari sholawat kabari diuk kieu teh kieu we sallallahu alaihi wasallam 15 menit teh meunang 1000 sallallahu Muhammad teh 2 jam setengah teh kurang leuwih meunang 10.000 siga nu berat we da paling geus biasa mengeunah 10.000 teh ngeunah teu ribu teh palingnya 2 bulan 3 bulan geus tahunan memacana raos teh ribu euceuk ge maca yasin mimiti matang tengtong ai ku sering mah terus-terusan teu make yasin ge teu make Quran bisa nuturkeun Sok balik ti dieu nya sing barogah hanca Quran. Amin. Sing boga hanca sholawat. Amin. Sing boga hanca sholat. Nameh naon? Ka surga teu dihisab heula, ka surga teu diproses. Cing, tinggal ka dieu. Aya kejadian nyata Mama Kiai Haji Gufron di daerah Tasikmalaya. Bang Gufron anu ngaco lain kan ya masalah ini. Ieu mah ahli sholat. Ahli sholat. Ai sholawat nu dibacana teh didawamkeun teh sholawat Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Terus ke wasiril asrar watiliyakil arya wa miftahi babil Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli eta didawamkeun mun ngalalauk tara make sirip mun ngalalauk tara make usep
tapi langsung ku sholawat. Gek eta teh diuk sisi balong, simpen eta jolang, baca sholawat eta sholawat nuril anwar. Sholawat terus eta teh lauk teh digeroan, lauk nila ka dieu eta lauk nila nyamperkeun kabeh. Lauk mas kota digeroan hare-hare we canakan ku pandangan Allahumma sholli ala nuril anwar, simpanan kana jolang eta 15 menit kurang lebih jolang teh pinuh ku lauk nila. Teu kungsi make naon sirim, make diuseup cukup ku sholawat lauk teh nurut nyalamperkeun. Tuh sholawat teh ari geus istiqomah mah geus mati nepi ka lauk ge nurut. Ceuk ge balik ti dieu jeung si Akang bisa rek ngalak lauk baca sholawat. Anggar lauk teh hare-hare. Naon sababna sholawat nacan matu. Matak sholawatna teu mati. Nu mawi lamun hayang mati maca sholawatna kudu matu. Di mana-mana matu bakal mati. Moal mati lamun teu matu. Moal sareng atuh moal mati lamun teu matak sholawat teh kudu matu supaya urang mah macana kurang matu jadi kurang mati matak sing matu supaya yang serius. Dua, rajulun allama yauma miladi bisururin wabtihajin. Dua adalah orang yang mengagungkan yauma miladi, hari kelahiranku saur Nabi, bisururin wabtihajin, dengan senang dan gembira dia. Jadi muludan teh syaratna kudu naon? Nembongkeun rasa senang atau gembira atas lahirnya Kangjeng Nabi. Anu atoh lahirna Kangjeng Nabi nyaeta aya urangnya ku muludan ya insyaallah masuk surga tanpa proses, masuk surga tanpa hisab. Kemadinya WA ngegejaan manggeus orangnya. Ajib tidak? Pengorbanan panitia, hei panitia, pengorbanan kalian tidak akan disia-siakan oleh Gusti Allah. Mohon disia-siakan ku Kangjeng Nabi. Nugas masang tenda, pete ngaburusur saware. Terus amparan di ngeunah-ngeunah, hujan jadi bararase. Menyiapkan tuangan tak dia aya luput urang di kajero teh mencau raja bulu segala lupa bagian masak nanaon kabeh anu jadi sabab lancarna suksesna muludan ayeuna bakal boga karcis ka surga moal dihisab heula. Jawab ke hartos. Matak abdi nyarankeun imah aranjeun kabeh pake muludan. Muludan teh kabagi dua, bisa nu can apal. Hiji muludan umum, kayak muludan umum ya. Atas nama warga dusun. Kusabab ieu mah muludan umum biayana ge tong ti sorangan, tapi kudu saling bantu gotong, termasuk muludan atas nama pesantren, muludan atas nama majelis ta'lim tingkat ke
tean. Sebarang tingkat ke R. Tingkat ke R. PRW atau carek boga warga teh. Da asa kakaran nyarios teh sopan kitu atuh. Pan aya muludan tingkat ke RT-an. Aya muludan tingkat RW gitu. Ini jangan ngomong ke sebelum. Gareuh ngomong. Tah eta mah muludan naon? Umum, biayana ge gotong. Nah ini muludan khusus mah muludan anu biayana tong kacampuran di batur, kudu hasil jerih payah sendiri. Teu kudu kieu, bisi gede biayana mah diimah we ngariung. Palebah jamuan makanan ukurkeun jeung kemampuan masing-masing. Da bala-bala jeung gehu jeung leupeut ge jadi masyarakat mah teu kudu ribut. Komo apa aja dah mah teu mampu ngeunang dulur mah. Ngariung di imah anak incu non susahna itu. Dan yang penting mah maca berjanji marhaba ngadua dahar sakitu. Sok amat ya mumpung bulan mulun. Wayana muludan kabeh supaya di akhirat boga muludan akuan sorangan anu teu kacampuran biaya ti batur. Jarempe barudak, jarempe duduk. Isnan duduk. Kartos sok jaina bejaan keluarga bisi anak geus pisah jeung urang imahna bejaan ieu poenon ieu taisukan malam Jumaah sok ngayakeun ka imah masing-masing dahareuna mah keluarga ieu anak ijo ieu ngaliwat ge da jadi atuh lereseun teu sok bejaan tina teleponan contoh. Assalamualaikum cucun. Ada budak panggede kan cucun anu waalaikumsalam mama meuli binga cucun ditelepon ku mama lumayan naon cun malam Jumaah urang ngariung eta urang muludan khusus we gitu pas kabeneran eta aya arba'in pan di dieu teh kabeneran urang di urang ngariung di dieu ya tuh insyaallah ke cucun datang jeung jae ada salakina teh pa jae yes alhamdulillah. Terus budak nomor 2 tinggal ikan dia. Assalamualaikum. Engkos? Iya bisa. Mohon api engkos mah. Main naon mah. Naon mah saraluas. Kos engke malam Jumaah ngariungnya. Eta pamajikan bawa oti. Pamajikan ada coti. Saya ente, jawab saya ente. Atuh malam Jumaah teh TV paruma, HP nonaktifkan. Eta nate bangsa kursi kasih sikeun ngampar ku karpet. Karpet eueuh sama anu sisina beak dipake ubar sisi dhuwur. Setara kadinya. Anak-anak kabeh incung marani ariba niat ngagungkeun kelahiran Nabi sok darang dan rapi pakai baju nu bagus sengitan ruang tamu teh sengitan tempat dolek dipake muludan teh der nyimpen uyah nyimpen beas sakali sagedik cai segala rupa dimulutkeun dan we apa kabeneran akina aya kene can pupus sok hadiah ila hadratna ku akina barokah ku kolot mah ilah hadratul Nabiul Mustafa ada geus kolot beres hadiah ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim brang ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ajib tidak? Ajib. Terus narangtung ya Nabi Salam alaika. nggak salah teruskan ke imah nggak salah gitu saya ente beres marhaba ngadua beres ngadua terdahar babarangan liwat nage liwat doa liwat anu geus dimulutkeun istimewa
Ajib tidak? Luar biasa tidak? Itu alhamdulillah. Sabar ya. 8 menit deh. Mau urang. Bisa di dunia. Masih ketinggalan. Sok ayeuna dah aya jadi ketinggalan kan. Sok ayeuna sholawat heula. Sholawat heula. Sok bareng. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cintari Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hayu dulur-dulur sholawatan berjamaah kanggo pibekeleun di dunia jeung di akhirat. Hayu dulur-dulur sholawatan berjamaah kanggo pibekeleun di dunia jeung di akhirat. Sadayana Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Barikan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Katilu wallazi yusalli sholatan jama'atan an jama'atin. Nukatilu adalah orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah. Tanu sok daek sholat 5 waktu berjamaah asup ka surga tanpa hisab. Jawab alhamdulillah. Asup ka surga moal diinterogasi, asup ka surga moal diproses heula. Ajib tidak? Ajib. Terutama kanggo pamegat. Nah, ari salat teh pakados salat teh aya rankingna berjamaah teh. Ranking kahiji berjamaah teh salat subuh. Karwe 2 salat isya. Ranking kedua. Ranking katilu salat asar. Ranking keempat salat lohor. Ranking kelima salat maghrib. Nu mawi nu berjamaah di masjid rata-rata pinuhna teh maghrib. Sabab ranking terakhir. Ai subuh mah ranking kahiji. Heunya kitu teh we moal pinuh jiga maghrib. Da ranking kahiji mah mahang. Rasen teh. Mugia uih ti dieu sadayana di pasien kemampuan tiasa nambihan jumlah bacaan sholawat, tiasa memperbanyak membaca sholawat. Uiti dia sing tiasa ngagungkeun kelahiran Nabi di bumina masing-masing. Jamuanana ukurkeun jeung kemampuan masing-masing. Matak di dia bagus aya acara naon Maulid Arba'in itu bagus, setuju 100%. Tepuk tangan yang mengadakan Maulid Arba'in itu luar biasa. Sing istiqomah tiap tahun aya muludan arba'in. Imah teh ulah dipake nonton sinetron hungkul
imah teh ulah dipake karaokean hungkul, imah teh ulah dipake gapleh jeung catur we ari ngaji eueuh nya. Katilu lalaki wih ti dieu sing tiasa istiqomah salat fardu berjamaah di masjid, insyaallah geraduh tiket masuk surga tanpa proses. Alhamdulillah. Berdiri semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yusada ya jamaah, amin. Yuswana mugi panjang badana, mugi sehat hatena, mugi bersih semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya surga ampunan kami sadaya ya Allah. Ampunkan dosa, karepatan, kahilafan abdi sadaya. Ampunkan ya Allah. Dosa agung, dosa alit, nu karaos, nu teu karaos. Dihaja, nu teu dihaja. Meninggal, nu teu meninggal. Terang-terangan, nu susurutan ya Allah. Tuturkeun ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalawan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabul ya Allah, pamaksadan abdi sadaya khususna sok tungkulkeun mastaka naon kahoyong nu sae saur agama suhungkeun ka Allah. Al-Fatihah. Calik deh. Tadi abdi pada lohor teh ngaos di mana? Ranca Mulia ngabahas tentang kelebihan maos kelebihan Al-Quran. Jadi tadi can anggeus kahiji kelebihan Al-Quran teh kemurnian teksnya terjaga sampai hari kiamat. 2, keindahan dan gaya bahasanya luar. 3, berfungsi sebagai penyembuh dari segala macam penyakit. 4, berfungsi sebagai penenang hati. 5, pemberi petunjuk dan tuntunan kehidupan sehari-hari. 6, pemberi syafaat. 7, membuat kaya raya. 8, menjaga kesehatan otak, memberi energi positif dan tidak akan terkena penyakit pikun. Hayong apa tuh penjelasanana? Ngaos di danau wengi sarang diranca
Tegal Kalong, Masjid Besar Tegal Kalong. Ke orang bayana orang jelaskan didinya nya. Sakitu abdi bade teras ka Caringin Bandung magrib ngariung di Bumen nyukuran murang kali. Tapi ka Isya langsung ka danau. Kitunya hatur nuhun ka panitia anu tos ulam pribados, hatur nuhun ka sadayana, hapunten bilih cariosa nu teu raos, bilih nami-nami nu kasebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.